Mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana manah khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Sampurasun wargi-wargi sadayana aturan wilujeng patepang desa sareng pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah dina dinten ieu pribados tos aya di Kampung Poponcol, Desa Sukaluyu, Kecamatan Mangunreja, Tasikmalaya, kangge ningal kaendahan alam nu aya di palihan dieu oge rumah panggungna hayu urang tinggal sasarangan. Nah wargi-wargi sadaya janten di lembur ieu teh unik istimewa nyaeta aya pengrajin kirei nyaeta pengrajin bambu ciri khasna Sunda hayu urang tinggal sasarangan. Kerajinan bambu nyaeta namina kirei. Kuwaas tinggal zaman aya namanya tos langki anu kieu teh. Wargi-wargi sadaya sareng abdi ayeuna tos aya sareng ibu jenengan ibu teh ibu dedeh sareng ibu dedeh anu kagungan ieu karajinan. Nah ibu ieu teh kan namina teh kerajinan kirei pami di Sundananya Bu. Kirei bambu kangge ngahalang dinding warung kaca-kaca upami kasorot matahari kan babari ieu bladus panas pangetnya Bu. Panas kena cet teh. Mohon. Janten aya nama teh selangki wargi-wargi sadaya komo di kota mah pangentennya selangki. Mohon dupi ibu ieu teh tos lami.
Terus aya 5 tahun langkung. Alhamdulillah pas 5 tahun. Langkung 5 tahun nih. 5 tahun langkung. Oh, da murang kali dia menuju SD kelas 4, ayeuna tos SMK kelas 3. Kita sok dikamanakeun na ibu eta na. Aya nu nyanakan karya ieu. Oh, aya nu eta. Aya bosna ti Salawu. Kata mi meser kan ieu teh panginten meser bambuna nya Bu. Eta teh per tangkal atau napi Upami anu saalit pertangkal, upami anu ieu kitu sa ieu borongan gitu diborong ayeuna. Mirah keneh mana borongan eta napi pertangkal? Mirah kene borongan. Oh, borongan. Upami pertangkal mah 5.000 du ageng, 4.000 nu 3.000 kitu tumpah-tumpah nih. Pami eta tos janten saetana sabaraha ibu? Upami ka banar mah ieu teh pan seueuran, banar mah 20.000, upami ngecer mah kamari anu ngecer 40.000. 40.000. Aya nu 1,5 meter 40.000 teh aya anu 2,5 meter, anu 3 meter, anu 2 meter kan kitu teh sami. Teh ieu ngadabel emang 2 meter ka banar mah di isana aja 20.000. Tapi aya kitu Bu kali dia bandarna. Aya tah palitinya nya teh aya anu ngan jarang eta amangan ieu mah ungalinten kan aya di dieu. Aya teh Bu prosesna tingawit tina awi kumaha wae eta teh? Awi si bapak upami ieu teh senten ngolahan terasa ngakuat tadi dua di kieu. Mohon dikiekeun. Dua ibu anu ngadamel ieu ngarautna. Ame teh seukeut pangintennya. Mohon ame teh seukeut nganggo sarung tangan pa ibu mah, sarung tangan. Sok adekul we ieu teh ibu tara ka mana-mana. Mohon pamitos kitu membedi eta di anyang ku si bapak upami ngadamel siang, ngadamel bangunan wengi dugi ka jam 10. Keur ibu di dieu. Kita kieu mana atuh kumaha Beres. Nah, nya Bu, nu penting mah ngahasilkeun. Tah mohon halal. Ibu pamidina sa gebet kitunya pamitos beresna kitu sabaraha dinten eta? Prosesna Bu, prosesna sabaraha dinten Bu? Prosesna upami di ti eging-eging dugi ka wengi kenging 2 dinten. 2 lembar sehari. Oh, mohon. 2 lembar Eta sehari. teh kunyalira 2 lembar teh. Kuduaan sama si bapak. Mohon. Si bapak nganyam sareng ngahua. Ibu mau kutikian we hungkul. Mohon. Tara ngabantos nu kitu aing jeung peures kapan ngenyanga peures na. Pandepet kana eta na. Sami teh Bu, sami tos nganyam nanti namanya kain ya? Nganyam tenun. Benten. Ieu mah sami sareng nganyam samak upami di Tasik meuning. Ai nganyam samak mah nganggo tustel. Mohon. Ieu mah lumayan we nan kana salik teuing gitu. Ibu sa pami teu nuju kieu sok ka mana? Upami nuju ngadamel panen lebak sok ngiring di sawah teh ngiring panen. Kan biasanya pami di kota mah awi-awi kieu teh sok di kana bangunankeun. Ieu sok aya nu nawe setara Ibu. Upami ditawisan ku si bapak ayeuna cenah prejogi ieu awi nu alitna cenah kanggo usuk kanggo reng upami nambah kadamel eta mah kanggo naon ning bangunan mah. Naon STG eta upami ngabangun nya. Sok upami kanggo bumi nih sok aya. Kanggo usuk kanggo reng. Janten alhamdulillah teu ka etanya Bu, teu ka kitchen. Mohon. Ieu na ge hatena ge neng upami ayeuna aya prayogieun upami nu kanalna kanggo turus karama bonteng ning bonteng teu kacang. Aya deui anu kanggo suluh aya anu ngagentosan anu pager seseueur mah kanggo pager. Pager. Sok dical sabaraha Ibu? Eta mah kanggo pager mah anu basihan rokok kopi tapi anu teu wios mangga daripada bala di dia kitu didurukan ku si bapak. Sok di ieu ya sok dipasih-pasihkeun kitu kanggo naon acing barang. Pager anggo pager geuning tak ieu geuning ibu ieu di pager keliling daripada lembar. Janten manfaatnya Bu. Alhamdulillah. Nah Ibu atur nuhun kana waktosna nya punten euy seueur tataros kira. Ieu saha. Seueur tataros janten seueur pengetahuan pangintennya seueur manfaatna. Iya, da teh kaabotan. Ibu atuh abi bade ngalajeng kana sanesnya.
Hatur nuhun. Tanya nang ieu mana patara rewok coba. Nah, wargi-wargi sadaya, mung sakitu video tapi hatur di lembur Poponcol, Desa Sukaluyu, Kecamatan Mangunreja, Tasikmalaya. Waktosna pribados pamit mundur. Wilujeng kantun permias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.